Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Halo guys, hari ini di sela-sela syuting ya kita akan masak terong baladonya. Aya-aya we iya bumbu nama. Nanti ini non akan di-shoot. Oh iya, akan diposting ya. Pokoknya mah nanti Mama Neng postingnya seminggu 4, 3 video reguler nama lagi sama ada vlognya ya. Nanti mah kayak aya vlog-vlogan kieu patutnya. Kan diatur tingali. Aku tuh suka niprek di mana aja, guys. Tuh. Aku cantik kan? Nah, marketing si Bunda. Oke, salahnya. Maafkan Imas ya. Banyak. Mana tuh Imas? Enggak, mana? Enggak ada. Terus goldek terong kok gagal deh kieu jeung bingkang tehnya. Iya terong kok gagal deh kieu jeung bingkang teh. Neng, cokot cengek neng. Nya, Bunda tuh boga atuh warna biru kitu mah. Yang satunya Bunda yo ka pasar heula meuli warna meuli gamis warna biru. Biru nanti, biru pasir, biru bau. Biru eta nya. Bunda ka pasar lama enggak? Pernah enggak jelas enggak? Oh, gitu warna Oh, gitu ya, tapi Neng. Kapangke Bu Erna, tapi kabur deui eta teh naik ojek. Mak, Neng. Bunda ge ayo aja. Nya Bu Erna sami-sami. Pernah enggak jadi? Banyak. Bunda diajakan mau lihat liburan lah. Aduh anjing. Masih sih mah tuh neng tadi saya sakun pisan eta kontangna dibeakun Geus atuh beuna lah tong di sok. Geus atuh beuna lah tong di pikiran teh orang liburan hayu lah. Mending urang kieunya terong balado buatan Mama Neng. Eta sesana kan nih tinggal heula. Katanya teh cangcut. 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Sampai kieunya ieu Mas. Nyusu ya. Yang kayak gini nih. Gimana sih tukang laundry teh terbalik pisan deh. Nih. Dah. Bentar. Nah, ini teh asa ada yang kurang ya. Kemana ya si Imas? Eta mah atuh lain calana mah cangcut. Meni juga garis gitu kan. Kenapa mau kayak eta mah? Geser aing geser. Bentar yang. Bentar. Ya gede kadinya tuh sabar weh. Benar. Udah. Iya Mak Neng, Bu Erna teh dekat Imam Mitoah. Halo guys, jadi hari ini saya mau ASMR. Kumaha atuh itu Mama Neng? Bunda ya geus meuli gamis warna biru Persib juara. Menya. Oh. Menya. Bila kuat ka ieu nya Bu Erna minta Bu Erna mah kudu ka rumah sakit. Mending manja. Kurang enggak? Menya. Lain Ipan Gunawan anu eta Mama Neng di TV. Oh. Hah? Ini juga. Siap, 1, 2, 3. Ya teh atuh Bunda bari naget sok. 2,
Berarti kapake ieu nya mainnya. Ya teh atuh bunda meni bari nage. Geus nya mama neng balik heula ieu can nyangu. Yuk ah. Jalan. Kali. Ya teh atuh bunda meni nya geus nya mama neng irek nyangu poho can nyangu ti isuk. Ayo. Naon sih nih itu jelas pisan deh gaje. Aku ikutin jangan. Jangan, ikutin aja. 2, 2, 3. Nih. Dah. Ini kayak Mas Jasmine ketan. Kurang ya? Oh gitu. Jasmine, orang modoknya di mana nih? Ih, panyata juri pek teh beurit geuning. Meni hanas teh geus deg-degan, lebar we emang geus deg-degan untuk hal beurit. Menya. Kali. Menya. Kumaha atuh ieu bunda mama neng? Geus meuli ieu, liburan teu jadi kumaha atuh? Wah, iya, anak ini saya udah ada Astrid nih, kieu kenapa? Karena tuh sih. 2, 3. Aduh, meni imas teu kuat sok kana kaca ada sih dina hajat. 2, 3. Bentar. Sok lagi. Kayak heula ini. Kenapa celananya enggak ada, Ya pasti deh, aku tuh nggak tahu atuh. Ya atuh. Dan tumben pisan ieu teh mah, mama masak gitu. Acara naon? Yuk. 2, 3. Maju ikut ngaku. Mas, geus darna. 2, 3. Heeh, yuk. Capek-capek aing masak ngadon anu mau. Neng balik sikeun we neng lah. Kurang enggak? Capek-capek aing masak ngadon anu mau. Balik murah. Neng. 3. Jangan ngorok. 2, 3. Mana ini cita-cita suka rese itu tentunya. Nyamual atuh neng. Tapi nggak lihat sih yuk. Cuma orangnya udah disiksikan. Dawa atuh. Nyante atuh neng. Bapak mana tengirim? Boga duit di mana mama? Aduh. Bayar tuh kan. Sok. Liburan ke mana ya teh? Oh. Neng, rawan. Ya mah. Kejauhan mana? Oke. Kelihatan kakinya kegoyangan. Nyajang sangu atuh sok. Nyajang nyahu atuh mama neng, apaan bunda mah nya? Lamun tuang teh kudu hanut-hanut teh eta can bareng Bang Emo kabur.